Ari ieu derawak teu nyahopan. Buah kore banyak hasan nyaho ka derawak atuh. Derawak teh pelor teh. Mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang. Jadi dereder. Ieu mah gua harus, tapi urang ngangkat tembak atuh pae. Sampai derawak atuh. Tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun kurang henteu ngajegur henteu atuh babacaan derawak emang kalau gitu atuh babacaan lah teu puasa heula atuh beda babacaan lu puasa jeung teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakan kudu teu ikhlas Fatihah ngeribeteung meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakan inugeun kanu nyeribeteung pae bacakan Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteng teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambeu sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya memakai minyaknya saya memakai minyak oh iya orang memakai minyak kambe taku irung urang itu kene nu bau saya rada lain deh oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak orang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaranna artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan ngarana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ke para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang kok bisa kitu sih kiai oh malaikat teh ngambe ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah urang keluar lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha hatta malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ieu seungit teu nyahoun nya keur maca naon urangan seungit mentek teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mentek zikir khopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambe seungit di awak ieu seungit ya seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba jauh coba ieu seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mantak sih ada orang mun zikir-zikir sorangan gedebug ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu kene kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru ngaladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Haji Pudoli misalnya ya mimpin tahlilnya nah la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah ini bau cek malaikat jadi bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit kadieu oh jah eueuh ka hayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pajar alagaan bener sia sudah tolong aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantap geus teh aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek geus aing mah kadinya lah cek malaikat boal kagak tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tadi teh tunu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae ini ada cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi subhanal maghdubi alaihim waladdallin inum geuning nya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum kan kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari mah jadi beteung kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal ngelengit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kudu ikhlas pada malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat dipaut kunyana set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih mah keur carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mantak tetep bae masyarakat teh bau malaikat na ge bau
ikhlas ke coba ge. Nah urang wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan dan halu bihi laqad wa fariju bihi laqad ka malaikatan aya nu babacaan bau datang malaikat nu bau tan bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya. Bau orang ngesus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh, itu mah sholawat lain sambarangan teh sholawat eta. Waduh. Oh, eta mah lamun dibaca. Oh, sholawat eta mah muharram eta. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge mun make sholawat eta beda. Beda jotosan. Ha. Dikitukeun teh tadi sholawat tah. Ya, supaya nempel di malaikat ka dieu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Tinjukeun ku urang, atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan. Ngejengkang jelema ka dieu. Eta malaikatna nempel di dieu. Orang wirid sak malaikat bau emang benar pelet pakai ngawirid iti atuh baueun atuh sholawatna bau pakai ngawirid barang bau atuh bau cek malaikat gideg kuat cek kan aduh ya gaji aing usim tiis kos kieu ya carita batin teh kos kitu mantap lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mah ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang. Tuh, lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon? Lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah. Malaikat bae nu ditugaskeun titah mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambe lelembutan urang. Lantaran dipaksa tadina mah embung urang zikir la ilaha illallah embung kabelah mah jadi daek kabelah jadi nikmat. Nginaheun malaikat sengiteun cak malaikat sengit amat ieu malaikat teh sengit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin sengit malaikat bae ngambe sengit cak nyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun mantap urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu beker cicing bae jelema di jalan endeu kanyana saenggeus tande kanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu tadek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui besi aya fakir miskin nu menta-menta dik dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kieu teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kapang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyaun kok bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuli juruk hasem-hasem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jajang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal
urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera ta eta teh nyana teh ngabejaan beusi ka bawa ka imah duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dibikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohoan dipakai meuli lauk, dipakai meuli beas, dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Tas ngadahar lauk eta, jelok eta mah jelok teri. Abana ka jero abah ge rada karasa cenah. Cek manang ajungkel dong. Oh! Kurang akhirnya beuteung ya ngadahar naon urangnya atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tandu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi Assalamualaikum kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japuk ku sia kalajengking eta lelembutan teh main tuh dak be urang keur diuk lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe getring tah lelembutan main tah lain lembutan goblok tah mah tah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah du bogo bae burung Lampung bangun ieu beda kulitnya putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat seungit tah supaya urang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat seungit lagi aduh geus malaikat nu saejan kade seungit dari uk saya dirinya dari yuk nyana dirinya nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tata dina aya 300-an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek ade aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek ade bentek jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi cek ade di dieu nang malaikat mengkolkeun siapa yang bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi ka dieu nya nang Allah urang lamun geus nempo ka dinya ngeri atuh salat urang mah bentek beureun salat malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana kada batak lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ga di Fathul Muin di unggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit yeuh eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cenah naon eta mungkin malaikat ge sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah geus neuleuh cehil teh gilaeun nya ieu teh naon cekeuna geus nya teh daekeun ka dinya ditanya pan sia teh ka dinya aya cehil mantak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku cehil teh sing ada teh mantak urang sunah naon ngaranna
lain nyusur tah tadi nyeuhil sunah lilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senangan kan mantep ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan ceuhil atuh rusak nyata ngadahar jengkolnya didinya aya deui oh cek malaikat wow wow babatur ada kagak orang ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat-malaikat nu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipakai keresep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan brai teh hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pemajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamila dawa sial tuh pemajikan goblok guys je cak malaikat ban kiamat tadi sholawat katutut-tutut di bawah manyunnya ada kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aju bae ngamuk ge tah cak malaikat teu beres ieu oh eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentek tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaple fuh jurig aya di dinya ye ulah sambarangan tuh batak ge lain tiup-tiupna wa huwa alladzi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngamparn teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui ieu mangatokeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak tangkal korma padahal tadi geus ghairu marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah teu baku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentukna hampir sarua gedena jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteh nyieun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh bu zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geus sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu kararitu mah hese bak bae kuari tangkalna masyaallah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian atuh ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur
baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika pir berbagai-bagai buah pir jambu pir Shanghai ping siangli dan lain sebagainya loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran letak urang beda jeung letak urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongeun pir teh lain letak urang teh mah kos kitu mah tuh letak urang mah emang letak tempe tetap dibere daging ge meunang mah utah bae tapi lamun dibere tempe masyaallah tembang dipanggang jeung tempe waduh geus kieu bae nya nama teh ieu dahar pohara jasa poho kaeureun aya jurigan ieu dahar jeung naon emang sia dahar mah mun dibuk-buk teh kitu waduh jeung tempe cenah tempe ge dibeulem jeung naon deui tembangna dibeulem emang ngeunah jasa tanding cenah emang nyana mah ti leuletik dididikna tempe atau tempe bae mantap kumaha dididikna jelema mah kos kebo mun kebo tadina di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog kulantaran tadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus bae sia hayang nyaho coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya tuh orang Amerika do mantaknya resepkeun roti atuh biasa orang Jepang do mantaknya mah kentang atuh geus biasa orang Korea do mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau urang lamun ka Padang teh dibere teh nambah lagi 3 ieu can di dahar geus 3 deui mah cek nya geus teu gula aing hiji bae lah gagarateun 3 cek nya geus jadi 4 berarti kabehna urang Padang isi beak tah moal cek urang Padang tenang sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung gitu geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung naon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna ku hari barang dahar jeung daging paredek umur geus garanti deui goreng mah jeung uyah we habak lah ieu tatangkalan dang Allah ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah wazaitun warumana mutasyabihan zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab kuari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab ge tangkal zaitun mah aya di Thaif sedangkeun cuaca Thaif mah sarua kanjing cuaca di urang nu pangjing Nabi pernah ka Thaif teh anu haju kanjing Nabi teh di dinya dilukai eta Thaif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya segala terong di Mekah teh segala aya bonteng di terong di Mekah teh segala aya kitu samangka kuari mah malah aya dangder aya ui di Thaif sarua jeung di urang Thaif mah masyaallah sarua persis we taneuhna dan lain sebagainya kurma jadi di Thaif mah malah kurma Thaif paling bagus jajadian biasa para nah zaitun tin di Thaif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu non kitu zaitun cek di dina ge wazaitun warumman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tadina meunang ti surga lamun urang bisa
ka sorga engke jeung mudah-mudahan na engke bakal kapanggih jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah pan gelede di urang makan laletik nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek tak eta teh tutup teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah ku gede-gedena ada 5 sieun tapi orang gede gitu mah nya ku subur-subur masyaallah karim mana deui wa ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna mah akur tapi rasana mah teu akur tah awas cek Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sembarangan ngahukuman cara orang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sembarangan nu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarak dina tatanen nih encan ingon-ingon engke matek Gusti Allah kulun samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi aing yen aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok geura cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae geus teh kaharti secara lapan tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu wah haraja salila hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu bikeun ku anjeun hakna ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah aqimus sholata wa atuz zakah eta kan di Madinah waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat bakiyah di Mekah mah kan can wajib zakat tetapi ieu teh geus menuju kana zakat mantak Imam Jalal berani di dieu wa atu haqqahu ay zakatahu padahal ieu teh ayat makiyah sedengkeun diwajibkeun zakat mah kapan di Madinah berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat bongkar tuh ndek kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah hayu coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh ndek ka mana lumpatna coba urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu ayat makiyah keur jaritakeun tentang hukum-hukum di Mekah anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing geus kulantaran kitu tuturkeun aing prakadirna kulo dalahar kumaraneh kabeh min sabari buahna sek silakan tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedengkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah ieu ayat makiyah kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra moal ka betra moal komo sok kredit moal bisa puyang ku kreditan atau nu di partai moal bisa moal puyang nya nah hayu-hayu partai bae ngamatak badlul wusi teh mah ulah aya patula patali jeung partai ulah aya patula patili jeung organisasi ulah aya patula patili jeung berbagai permasalahan ngerahkeun seluruh kekuatan tenaga pikiran waktu otakna jangan bongkar permasalahan ieu nah semal bisa tah kahiji nomor kedua na aya kulu min samarihi iza asmara
cok dalahar ku arajeun ka betina buahna di mana buahan di dieu ditafsiran ku qoblana di memeh asak geus lamun memeh asak mah eta teh di dahar ku urang eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat. Andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala kurang kemudian didahar masalah jawajib panen mah iya ayah bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar henteu wajib zakat. Eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tangka zakat endeuh nya kos kitu los haju kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyarita ke doraka endeuh sih mos ya tah masalah endeuh mah Allah setik memeh panen ku urang poekeun giling dahar heuy mang eta papacan di zakatan ya panen ge cenah tuh nya di zakatan dina Al-Qur'an na ge wa atu haqqahu yauma hasadi engke di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alahan bae heula di dahar meunang terus teu nanaon teu nanaon teh kos kitu teh teu nanaon ngan lamun niatna neuk moal ngazakat doraka. Namun kieu mah ieu anem ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah pokoknya aing mah jadi dakurana ge wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah jancan panen can naon di alahan bae datang ka beak jadi teu ngazakat henteu geus aing mah ngazakat henteu teh kumaha ai daek lolos ta eta teh pikiraneun para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar waktu nauma kanun domina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu tah beres ka ditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan talukna deuk taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun bae ngageus toh mentak aya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wadzarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas zorok teh eta sebagai qaid ngoidan limadalla kana perkara nunuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti emil amr al amru idza utliqa yansariful lil wujub ila maladala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeun ana tah ieu umat teh ngoidan limadalla alail amru ai amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarak ge kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawah kene kaluarkeun lain kitu
mulai kewajibanana ketika dipanen. Begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat. Adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tankiyati wa tasfiyah, sabada bersih. Tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha, hitung di dinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah, mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat. Geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung, sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan. Tah jadi berarti ieu yaumah teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe. Kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh nya teh ngabongkaran masalah. Urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalap teh eueuh. Deuk nyeun imah pahat ge eueuh. Deuk nyeun imah ragaji ge eueuh. Atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina. Moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan. Kakarak bisa dirogok. Timimiti atu, nah kemudian kulu, timimiti kulu, kemudian ayah kait iza asmaro. Tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar, geung deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina. Urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram, nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing. Ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan. Ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan. Ieu kan ayat sakitu hesena. Urang mah kuari tinggal mukaan bae tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu caritakeun sabaraha-sabarahana. Aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur. Berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat. Sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah. Tah ieu kumaha ieu nerapkeunana? Wah, ieu mah hese ngaji. Ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae. Neureun jem bae lah puyeng kieu cenah mah ngaji. Boro-boro si aing ge puyeng. Ieu mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh. Keur carita kisoh-kisoh rada babari ketika patali jeung hukum, masya Allah. Aduh, lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr. Lamun ieu fiil amr wajib apa henteu? Lamun wajib sia kudu ngadahar. Mun teu dahar urang teh doraka. Wah, cilaka ieu mah. Waduh. Aya rambutan, kolo wajib sia, mun teu didahar awas ya. Wah. Aya kadu, kolo wajib sia ngadahar. Mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia. Wah, hei si kiai amat sih. Wah, haram ieu. Aya peuteuy, deres kadu mah mun peuteuy. Kulu wajib sia ngadahar peuteuy. Euy, aing mah beuteung muter neraka sia. Dina Qur'an ge kulu. Ti dituna min samarhi idza asbara di mana geus buahan wajib sia ngadahar. Kiai asana kiamat teh hukuman. Siapa teu ngaji aing mau ngaji. Asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji. Tarwata kula sambarangan. Geus ieu amrna apalil wujub, apalil ibahah, apalil nadab, masya Allah. Ieu mah carita hesena bae kula ge hese. Aing ge caritakeun hesena doang. Ieu hayang nyaho ka heseanana kos kitu. Ieu penamer-namer keneh. Haji ieu bisa jadi mun ibahah, lil ibahah, di mana nyokot ibahana? Tah ieu puyeng. Dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i. Kiai, kula ge tetangga cenah jeung Syafi'i. Siapa? Salah bae. Bajan Syafi'i tetanggana deui. Ya Allah, geus dina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara. Kadieuna ditafsiran qoblan najji artina memeh asak. Artina memeh asak teh memeh dipanen. Geus samemeh dipanen mah di daharan ge teh kudu dizakatan.
tapi kadieuna sing hade wa atuhaqahu yauma hasadi tadi geus dicaritakeun tina zorokna nu sakitu hesena lain pagawean urang sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang ku ari ngaijtihad teu meunang aya goyatul usul urang nyieun deui ijtihad teu bisa weh emang ijtihad teh dibatas teu dibatas kalau itu bisa jadi temenang kekuatan akal sia melalui ilmu nah menguasai sabarafan aya syarat-syarat ada ijtihad teh ulah kena jago jawame hei urang ijtihad ayeuna mah waspekoru haram li'annahu kitu madusot karena sapeker ieu manjangkeun sora wa kullu ma kana kadalik bahwa haramun yung tiju aspeker haram kade sia kade jeung aing ngaji na imah teu kudu make aspeker haram ku aing disoekeun begeut sia ku aing sia ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan wa ma huwa aspeker gitu ke maaf aspeker teh naon aspeker huwa hadidun speker teh besi atuh besi mah tuh ngabalaya di ditu oh yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta besi sora jadi berarti speker eta anu osok ngaluarkeun sora sorana tina besi apa sora ti batur ih keheula nya engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti besi ih ulah sok kitu sia ulah sok kitu soekeun sia bae hah aya hadidun yakhruju minhu sawt tah ieu besi hajuku urang diketrok tah eta sora inu kaluar tina besi aya sapeker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia dipencet sia ku aing ieu keur carita mamantekatan nah tasawur heula sing bener sia heula pikir heula ku sia ayo terus kasih pun mah haram becaknya na aya si HP boga aya sapekeran leutik teh mah takol sia ku aing tah mah percis kos ceramah teh tah jeung Haji Podoli make kontreng heuy pada teh gitar nu haram ge nu gede imah anakna atuh Haji Podoli ngagecrek wae terus sarua bae ceknya na horeng nu gede nu haram nu omah Irama aya nu leutik ieu mah nu ti Habib teu haram takol Habib tinggal Habib nyawan ka ngaji teh mah kos kitu ieu keur carita lain neuk nanan hese horeng ngaji kula mah nyaritakeun hesena ngaji hese ngaji teh oh anu nyieun tukilan haram speker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul jawab eueuh nanaonna ulah maksakeun atuh ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina lamun cara pencaya budak-budakna anah cenger ieu budak cenger sepak bae ieu budak alah geus kakarot bae nu bisa pencawa tanya le tukilan nek tasawuf bae nek ngaharamkeun ulah make fan fikih pake alam tasawuf urusanna tasawuf mah pribadi silakan lain deui atuh jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cak muridna mama hayang lauk naon kakap mama mah ye hayang kakap nu gede neangan ka unggal kota sapoe dua poe saminggu ka karak manggi di sisi laut dibawa alhamdulillah ieu mama hayang jasa kakap masya Allah goreng yes butut datah jang eta tengah jang eta nah mama huluna ieu ya sip geus siap bungaheun muridna teh neuleuh mama deuk ngadahar kakap begitu endek ngahuap ayalah pengemis assalamualaikum salam oh pengemis ya mun hayang naon ya hayang kakap ka muridna bungkus bikin cak muridna mama atuh sanajan dibikin ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna bikin mama amun deuk dibikeun atuh laukna teh bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nang kula eta modalna ge gede bikin bae atuh lamun deuk dibikeun saparo ulah kabeh
cak muridnya puyeng aing ya jeung mama ya tuh saya capek saminggu gitu guys bikin nya nama dahar jeung saya aya wes tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikin haram jeung mama eta kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram kitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake karesep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu baramain resepen kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kena ngadahar nu dipake karesep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos dari dia sih lain wali hampura tuh mama teguh hampuran balik sia ka ditu eta wali cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang ti ditu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu henteu mama masuk kitu sia masuk kitu deui atuh neangan deui sia kakap kitu gaek wae didahar deui asa ulah aya baramain oh kitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakap heuh atuh bareng kan jeung aing mantak tadi tak lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ieu ge sok pake ceramah ku Ki Pudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake ka resep maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapak tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun nah jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kapan lamun teu ditasawufan mah tuh mal beres lain kitu caralah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah teh kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna bakal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da oh engkena kadituna bakal nyengsirikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengsirikeun batur nya ahli norekat naik mobil nah, kan kos gitu mobilnya bagus deh sial norekat ongko mobilnya bagus ongko geus bae suzon oh atuh mal anggeus-anggeus datang ka iirah ge kos gitu hasud bae nu aya maning teu leuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih tasawuf nu aslina lamun urang geus neuleuman ka karak nyaho ji atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih ji atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah rajanya na Raden Patah Demak atuh raja atuh pan raja teh lain sabarangan meureun sagala aya pan jadi raja di samping jadi raja betul kok jadi wali deui oh atuh aya guruna mantak teu leumeul lagi kadona sauk ulah haju ngaharamkeun sapeker emang salah ke henteu salah ulah kakarak sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya oh nyana cara tadi lauk haram jang aing poe eta isu penting kiai mah sok kitu sia ulah loba omong aing mah make Quran tacak mama teh aing mah make Quran gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an itu baru mantap moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh kadituna moal beres geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sapenit dipake ku nyana beda-beda kok bisa kos gitu sih mantap teuleum geura ge ka jero bakal nikmat nah kulu min samarihi iza samaratu haqqahu yawma hasadi tapi wala tusifu ulah ngaliwat batas ulah lelewi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh tersepen kanu israf maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna artina israf teh adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah
aya dina jalan Allah sanajan bebeakan gen teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf kok bisa kos kitu ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna Ibnu Jurej cek Ibnu Jurej la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu nyana kebenaran ikir jazana ngalakorma pas nyana ngalakorma inget nyana ke ayat wa atu haqqahu yauma hasadi nyana sumpah cek manehana layat yana al yauma hadun illa atamtu tiba-tiba datang hiji jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah akhirna aya jelema datang ka dinya fatama di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui adina datang kade anu ngalakor mah ieu dibere deui aya anakna kade aya pamajikanna aya kade kos urang hajat dulur datang kabeh dahar di dinya tinggal boga imah bae bengek bae cenah waduh isi mana kumaha tamu ieu teh anak hincuk apa dibawa kabeh ieu sarua ti isuk datang ka zuhur teu balik-balik padaharan kor nyana kan sumpah dibikeunan pas datang ka magrib beak dibikeun kabeh geus sakena buriang buadina beak kabeh geus beak sama geus urunlah ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ulah sok ngaliwat batas sadajan sedekah teh sehingga ieu pamajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikan ka ai korma mana anak nananya bah ai korma mana pan cenah ngalakor mah beak dikamanakeun disodakohkeun ai batur ngadaharai ka meh henteu eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus eta teh israf ku kitu ngaranna ngan israf anu asli mah lain eta israf nu kumaha israf anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah eta israf mata cek kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku basdahaban fa anfaqahu rajulun fi taatillahi ta'ala lam yakun musrifan lamun jabal abiku bes wari tinggal ngaran lamun gunung abiku bes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan teu israf tama cek kanjeng Nabi tapi walau anfaqo dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan israf teh nu kos kitu ngaranna urang boga duit 10 juta dikamasjidkeun teh israf urang boga duit 100.000 beli petasan israf israf teh nu kos kitu urang boga duit 1 miliar dikamasjidkeun pondok pesantren teh israf surga teh mah kos kitu urang boga duit 100.000 halah dikieu-kieu kabujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu di jalan maksiat leutik israf kalau mau gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf aslina nu kos kitu selama di jalan Allah ngan sigar tengah urang panen pamajikan jeung anak keuna ngadaha ulah aju dibikeun kabeh. Waalaikumsalam. Kak, aduh, balik dagang. Untung enggak? Untung. Sebenarnya untung apa ya? Aya 5 juta mah. Aju mana duitnya? Disodakokeun kabeh. Kak. Atuh kira-kira. Udah loba ngomong, aing ka surga sia ka surga, lain surga kitu, Kak. Urusan surga mah surga bae, tapi ieu pan urang ge boga dapur, Kak. Sodakakeun ka saha sedekakeunna? Eta yatim. Yatim di mana? Tuh salakina maot teh aduh. Tah beureun lain yatim mana yatim ulah loba omong aing karunya ka yatim jeung ka mana? Atuh mah kebal-kebal dikawin tuh enggeus. Tolol yatim orenganan kawin deui sial. Mentak sing ada tah beus aya awewe salakina karunya teh yatim sing ade. Mana deuleu ngora apa kolot? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin eta keur carita tatanen kuari wa minal an'am wallahu a'lam